cuaca teh halus penting mapan hujan lebetnya. Aduh, alhamdulillah sawah pan ka sawah kacayan ya sawah araralus. Meureun tinggal nunggu 2 bulan leuwih deui mah panan kanu panen ieu teh. Orang penting mah diberian sehat, babare milik rezeki. Jeung aya ti mana wae ge jaker meuli gemukna. Jaker aya kuliah nu ngarambet. Nya kira hirup di desa mah urang lamun teu bertani kanu naon atuh. Tani jeung berkebun, papelakan panan kita nanaon keur marahal oge meureunannya. Nu penting mah urang sing kapeser, sing kabeuli, sing aya milik rezekina. Istilahna urang kudu sabar. Apalagi ayeuna kitu nya geuningan dulu-dulu urang nu aya di negara urang keneh gitu. Anu keur dilanda musibah, bencana alam, banjir bandang nu kasebutna sing dipasieun kasabaran dulu urangnya. Katawakalan keur diuji ku Gusti Allah. Dan balik deh orang sina sadar karena istilahna parentahna deui orang kudu istilahna leuwih deukeut deui kana ibadah sareng orang sing hade jeung nu deukeut jeung nu jauh jeung teh teu sadar dereng deui teh geuningan geus rek akhir tahun arek ngahareupan kana tahun 2026 sing mudah-mudahan orang dipasihanan kesehatan jasmani sareng rohani jeung sareng milik rezeki jeung urang sing aya milikna ti mana wae ge jeung urang sing dijauhkeun tinu mara bahaya musibah sajabana sing disehatkeun nu keur kurang sehatna sing dibabarikeun milik rezekina nu jeung dina usahana ya sakitu we ngaranna urang mah hirup euy.